Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa habib wa syafi wa mazid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin. Angkat pandangannya saudara. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil jazai wal qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. I'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha bi kulli syai'in alim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana jam'a rahmatin wa la taj'al jam'ana jam'a nikmatin. Allahumma ij'al tafaruqana tafaruqa rahmatin wa la taj'al tafaruqana tafaruqa nikmatin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allahul aman, ya Allahul aman, ya Allahul aman. Khallisna minal waba'i wat ta'una wal qaran. Khallisna minal waba'i wat ta'una wal qaran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim, ma'nahu wallahu a'lam bimuradi. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni.
Wassadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja sinarang puji urang sanggakeun kadat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala anu maha perkasa tur anu maha suci. Dina wangkid ayeuna, dina saah ayeuna, dina wengi ayeuna. Wengi Sabtu dinten Jumat, Sabtu Jumat ente. Sabtu. Data apa lebih tara apel Bu. Dinten Sabtu malam Minggu kaping 7 Agustus 2021. Rasa rindu telah menggebu. Rasa ingin bertemu sudah tidak tertahan oleh kalbu. Pengajian yang lama tertunda karena ada satu bentuk kebijakan PPKM. Dina ieu saah keluarga besar Bapak Undang Darsono, sinareng Ibu Esih, oke Bapak Endang Suhanda, sinareng Neng Ibu Wiwi Winarzi. Mantena modal karena Allah, modal nyuhunkeun ka Allah, modal ta'alik hatina ka Allah, sabada nikahkeun putra putri tercinta yane Aifan sinareng Neng Delani, sabada tadi acara tasyakur ku jalan uleman wengi ayeuna aya pangaosan sok sanajan ngaos ngulemna ngadadak puting kamari. Takdir Allah teu bisa dihalangan ketika geus berjalan ka urang sadayana. Aya kalana anu geus mangbulan-bulan ngulem ka hiji muballig, ngulem ka event organizer, ngulem ka rias pengantin. Tapi ternyata ditakdirkeun ku Allah kudu batal. Leres teh ce. Di bulan Februari keneh, di bulan Maret keneh geus dicirian Alia Salon, geus dicirian IO di mana, geus dicirian MC atanapi panggung ejeng sound systemna di mana. Tapi ketika kebijakan geus berjalan ka manusia jeung urang sena wajib mentaatinya, maka wayahna jeung wayah tu wayahna hal eta teu bisa dilaksanakeun sebab demi kamaslahatan. Tapi dina wangkid ayeuna dikersakeun ku Allah, Bapak Lurah, Bapak Iwan Desa pada Mulya, berikut Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW sadayana mengizinkan. Tah ieu bedana izin jeung ridho. Jadi ada kalimat dina alfiyah watak tadi ridon bi ghairi sukhtin. Apa artinya watak tadi ridon bi ghairi sukhtin? Bahasa santri mah hafal sebab ayeuna mah nadoman teh osok dimake lagukeun. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Teruskeun aya nu apa? Aduh sugan teh. Ayah santri di dia li ilmi khairi khalqihi walituqa hatta na'at qulubuhum linawi famin adimin sya'ni lam tahwihi eta ta imriti keheula keun bae eta apal ge moal dibere duit da baheula mah ngaji teh saperti kitu. Seterusna watak tadiridon bi ghairi suhtin, aku pasrahkan engkau dengan sepasrah-pasrahna. Jadi kalau geus bahasa pasrah jeung hate eta berarti geus moal aya ilat atanapi geus moal aya pengecualian. Contohna sapertikeun masrahkeun ibu kanu janten putra, masrahkeun abdi kasalira wahai anaking jug indit masanten sapasrah-pasrahna. Jadi di mana budak gering, di mana budak teboga duit, di mana budak disiksa, tong nyalahkeun da geus pasrah.
Leres teh ce. Assalamualaikum. Sarehat urang ieu. Leres teh leres eta teh. Ngambek keneh irungna mah be. Ari ieu bibir ngarasa henteu. Mana bisa ngabedakeun sate jeung duren. Hayang teu sate. Sarua tadi gitu. Konon katanya aya seorang kolot dibere permen ku incuna. Belawak teh langsung dihuapkeun eta si bapak eta si kolot teh si aki teh langsung ngagrenjak luas ngagaceng. Alah urang mah geus teu ngarasana naon pas dikaluarkeun deui eta permen si oreng can dibuka plastikna. Siap. Matagna lamun dibere naon teh kudu tarap, kudu atiat, kudu ditinggal, lamun tuang kudu ditu, lamun piceun kudu dipit, lamun mah dibagikeun kudu dibagi. Tah ieu alhamdulillah orang dieu orang pada mulia ting ti marana bae dumpingna ieu kahiji sehat wal afiat. Mudah-mudahan sing ngararangzeu sadayana. Mudah-mudahan sing ngararasa ieu lambai oge hal-hal anu sanesna sing ulah sabadana pangaosan aya anu disuruh terlibat atanapi terindikasi karena penyakit-penyakit eta. Amin ya Allah ya Rabbal. Makana ngaos teh punten ngangge masker sae ibu. Nganyanak deui panaon par hand sanitizer teh anu disemprotkeun sae. Lamun mik ayeuna make nu kieu sae da geuningan baheula mah urut batur ge dipapake urut ciduh mung syarat ka dieu teu karasa teu sieun teu bau ngan bau mah aya samet. Beres teh. Matakna nya alhamdulillah. Watak tadiridon bigori zuhtin aku pasrahkan engkau sepasrah-pasrahnya. Lamun mah ada kalimat ridho jeung izin beda. Ari ridho mah eueuh syarat, ari izin mah aya syarat. Mana persyaratanana di dieu Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW. Mangga laksanakeun pangaosan ngan lamun aya nanaon tong make jeung ikut campur dikaitkeun ka na desa atanapi kami bakal lepas tangan. Matak anu ngaji ka darieu sing balalagur ulah kararacau. Da geuningan sababaraha tukang kamari mah geuningan aya ngaji balik ngaji bukbak ibu. Garelut teuing malebutkeun naon eta aya nu kitu doni eueuh. Aya harita urang eda apa ya. Balik ngaji bukbak balik ngaji kasurupan aya naon dipikir-pikir. Naon sababna sing lempeng niat sing hade niat sebab ngaji mah ku Allah diganjar rasta. Hayang ganjaran ti Allah. Hoyong menang pahala ti Allah. Hayang menang pengakuan ti Kangjeng Rasulullah. Saur Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun qala Allah taala yabna adama salasatun wa wahidatun li wa wahidatun baini wa bainaka wa wahidatun indaka. Wahai anak Adam, aku ciptakan 3 perkara, yang satu khusus untukku, yang kedua ada aku dengan engkau wahai anak Adam, yang ketiga adalah khusus untuk kamu. Mana pahala anu menang khusus untuk kamu atanapi untuk aku, kata Allah. Kata Allah, u'buduni wala tusyriku bi. Janganlah engkau musyrik kepadaku dan ibadahlah kepadaku. Itulah termasuk anu bakal natrat pahalana orang ka Gusti. Makana sing ikhlas ulah kapaksa ngaji teh ulah peda itu ing sajabana. Apa maknanya? Sebab ngaji ieu urang keur memperjuangkeun agama Allahumma sholli wa sallim mubarik. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Geus diniatan can ngajina. Dok niatan deui sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atluba ilman lillahi ta'ala. Nawaitu ta'ziman wa takriman wa mahabbatan linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
dina manah niat abdi milarian karena ilmu karena Allah Ta'ala, niat abdi ngaos karena ngagungkeun ngamuliakeun kakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah bakal jadi pahala ke urang sadayana. Kaduana pamundut tinu hajat punten kanu nyaranak HP ayeuna garadu HP henteu. Gaduh HP henteu, nyanak HP henteu, aya kameraan teu aya, aya WA teu aya, aya IG teu aya, aya Facebook teu aya. Tah nu aya jeung teu aya wayahna nu gaduh tong sok update heula ayeuna keur kegiatan. Punten pareuman heula eta HP. Bisi naon? Bisi kacapangan naon mah tuh gara-gara nu ngajina orang tongoh loba jamaah kadara dieu anu teu ngambu ge maksakeun, anu teu ngarasa ge maksakeun, patarema panangan dugikeun ka isana mah katepaan isuk aya baasana. Tuh orang anu RW anu terlibat terindikasi penyakit ayana teu ngangse. Padahal teu ngangse teh da baheula lagi keur puluh ge teu ngangse nya. Harus teh. Kan ayeuna mah memang pada hakikatnya seperti itu. Tong wa ka update nya. Cewek terakhir hoyong dipoto mangga biasa. Hoyong iseuan mah naon ngadamel video mangga. Hoyong ngucapkeun milad mangga. Ke gampil ku abdi panjenenkeun ka budak abdi gitu. Moal ku abdi teu nya saya mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat beserta salam rahmat katut kasalamatan Allah pamugi sing tetep tambih-tambih tercurah limpahkeun ka junjungan alam. Yani habibana wa nabiyanal karim nabi besar Nabi Muhammad. Teu hilap ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'in tabi'ina, tur pamugia sing dugikeun ka urang sadayana anu ngangkeun salaku ummatna, anu turut anu tumut kana syariat ajaran mantenna, tuk dugikeun ka akhir zaman, malah mandar urang sairna sing kenging syafaatul uzma ti mantenna ke yaumul jaza wal isab di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram rahimakumullah. Anu kusip hormat kersana para alimil ulama, para juama, para asatid wal asatidah, para hujjaj wal hujjajah di pertempatan. Mudah-mudahan marantena sing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lebih hormat kersana Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW jeung sejarah reng-renganana. Oge teu hilap mobil khusus ka kersana Bapak Undang Darosono. Ibu Esi aya teu paundang? Ibu Esi aya Ibu Esi? Sinareng Bapak Endang Suanda, Ibu Wiwi Narzi. Terkhusus deui anu paling indah pengantin baru Aa Ipan sinareng Neng Delani. Mudah-mudahan saya aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satajana abdi ngaos hapunten soca rada tos ceuleuyeuk ieu teh. Lumayan rada ceuleuyeuk. Gungse monya da ari capek mah moal menyebabkeun capek mah sebab saur ka Bapak Pak Haji oge sadayana termasuk sepuh wayana hirup mah tong nyebutkeun capek. Lamun mah urang hidup capek geus tinggal pilih hiji nah gering kadua mending maot. Bu, capek henteu Bu? Ibu capek itu lamun budak bedegong. Aduh tuh capek. Kahiji, ibu capek itu lamun bah masalah kita boga gawe. Capek. Kaduana ibu capek itu lamun mah eta salah kita ngasokur sare. Capek. Capek apa lungse? Capek apa lungse? Ulah nyebutkeun capek teh naon sababna bising ke urang kacapean di mana-mana geus kacapean mah mendingan kana nyebut lungse daripada nyebut cap. Ibu capek apa lungse? Tadi capek saya baca. Jengke tah eta benar. Lamun ningali salaki teu boga gawe ngan saukur sare ulin wae mangka urang teh hate teh osok jeng. Cum lo boga salaki.
Oh, paingan Bang Jengkel sakit sih. Ece eta si Aa di tukang eta si Agang eta. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tenagan mana urang shalawatan lanya supados kenging berkah di Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir ibadah min fadlillah yutihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ila hadratin nabiyil mustafa wal habibul muqtafa wa rasulul murtada sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sarangan sadayana wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma alif bainahuma ifan kama allafta baina Adam wa Hawa kama allafta baina Ibrahim wa Hajar wa kama allafta baina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khalidaka wa syatiraka. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bi khairin wa bil barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa barikan sadayana sok talafuzna lisana ucapkeun kangge maos shalawat nya siap. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سلينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء وعليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء HP namanya hurufkan السلام عليك أسقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك سلينا أسفى الأسفياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي
الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا المثلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا أون الغريب أمن وسلام يا أون الغريب أمن وسلام دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم سدينا اللهم صل Pangkar Mubi pada dia mesalager sadayana Nuril absari wala sarang dimusikan haduan 1 2 3 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok sahanu hoyong kapayun saurang ibu-ibu. Aya. 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 Mari. Kela cicing heula aja. Sok ka dieu ibu-ibu saurang. Ibu-ibu saurang. Sateuacan Nabi ngaos, malami ngaosna dugi ka jam 10 langkung 30 menit. Margi ulah lami teuing soalna teh. Aya ibu-ibu. Aya ibu-ibu anu tos teu gaduh buat suami aya. Aya. Aya abi mah moal hayang pikasieun ngaos enak mah. Aya ibu-ibu anu teu gaduh suami nu geus kolot tapi. Tong janda muda mung urang mah. Ibu-ibu nu geus kolot anu geus teu boga suami aya teu aya? Mana? Mana sok ka dieu? Mana? Ma sok eta mah tanu ngaitung hideung mah ka dieu mah. Eta mah andri eta punten. Sok mah kapayun mah ka dieu. Kita panggil Jessica. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Angkat tangannya semuanya. Minal irman. Aya kursi teu aya. Aya kursi nu kariji. Ya lal watan ya lal watan. Kursi. Hubul watan minal iman wala takun minal iman. Ya lal watan Indonesia. Anta unwanun kullu man yatika yauman yaukahimama kullu man. Aya hiji deui teu saurang deui. Pusaka hati pusaka hati Indonesia. Engkau banjir siapa? Korsina deui panganten ieu. Ganti panganten soalnya panganten teh aya ngaju kulep. Tong hiji keduaan izinkan Mang Ian. Mang Rian mana Mang Rian? Mang Rian mana Mang Rian? Demi negara maju maju.
Ajib 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 ma iya make emas ibu iya nu panganten bapak-bapak sadayana siap-siap pangaosan sing sarehat Jawa Tina Corona sadayana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ajib apa kasep? Biasa. Golo sa ucuang. Cicing ulah ulang suka lama Laskar TH Kolot eta. Alhamdulillah. Luar biasa. Masaha nami nyukeun mik hiji a. Kayak ngao sama. Ulah. Ieu pananganna cepangan. Oh. Kamu mah yang pegang tangan saya terus kenapa sih? Oh. Masaha nami angge eta nami. Lah, marat. Di mana ilinggih mah? Pangkalan Raja. Sabaraha yuswa? 75. Sabaraha yuswa? 75. Apana aya keneh? Ibu. Ento ibu punten. Ari ibu saha? Apana aya keneh? Nu aya saha? Sareng ibu, oh atuh kali ibu, hari ibu ngobrol jeung saha abdi atuh. Putra beriji. Alhamdulillah. Keheula mah cicing heula tong serius. Sadayana tos nikah. Atos. Aya di dieu putrana teh aya. Hapunten putrana nya sanes bade ngawiwirang atanapi kumaha ieu mah sebagai kanya abdi kanu janten sepuh saeup geus teu gaduh kolot. Geus gaduh ibu Rama jadi hoyong pahala ieu teh ngocor kapun bapak jeung kapun biangnya mah eta emasna asli apa napi bobohongan jujur we maah asli apa bohongan mak alhamdulillah sabaraha sagramna enak emas teh mak sabaraha mohon sabaraha 200.000 28 beri sabaraha karat sakarat 2 karat, punya 2 karat 20.000. Alhamdulillah. Sebab kewajiban tinu janten pamajikan atanapi salaki ka pamajikan teh adalah hiji mere pakaian naon cenah ceuk? Mere pakaian, mere resiko, mere rizki anu dibeunangkeun ku nu janten salaki ka pamajikan. Jadi tugas pamajikan mah teu kudu riweuh-riweuh neangan cukup namprak tinu jadi salah kitu ge salaki lamun bogaan boga gaw henteu sare wa henteu ngador wa komo musuk wae Allahumma sholli wa sallim wa barik ampura mah anu tos nikah anu tos acan nikah aya keneh teh aya teu aya ayeuna teh adalah 17 Agustus naon senama Hari kelahiran bangsa Indonesia merdeka tanggal sabaraha? Eta hilap deui. Ma beula ngalamun upacara henteu. Hormat gerak gitu. Pernah kieu hormat kanu janten bendera? Kantos. Mak kantos sakola kapungkur? Henteu. Alhamdulillah. Jadi emak teh teu apa lagu Indonesia Raya? Teu apa Indonesia Raya? Indonesia. Terus. Teu apa 17 Agustus. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita, gitu kan ya? 16 Agustus isukna tanggal 7. Jadi mama teu apa? Anu apal teh naon atuh? Saya di dinten enak mah naon? Calik we ngadaguan emas eta bisi eueuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh itu mah lah itu pasien.
Bios panangan coba ningal kokodna. Oh. Tapi lemes mak benten sareng ieu mah coba ning panangan mah. Oh, tulah lemes tapi sok. Sok ka sawah. Oh, sok masaha nami? Ma entar Yuswa. Oh, hilap deui. Nges di antara ciri-ciri bakal tereh maot teh di mana geus pikun. Kade awas. Ciri-ciri maot teh di antarana geus pikun. Jadi emang geus pikun teu acan. Teu acan, atuh teu apal kana umur sorangan. Sabaraha putra ayeuna? 5 nu aya nu teu aya. Teu aya 3. Jadi sarena aya adalah cicing heula cemimin, cicing heula tong ngobrol, cicing heula ke ngaji mah. Murang kali gaduh ayeuna aya sadayana. Tos narika sadayana. Oh pamagat juga teh istri itu ayo seueur keneh teh butuh pilihan itu. Ya, tinggal milih we eta can parayu. Geus parayu mantong. Ah, kaduana apa aya keneh? Terus ngantungkeun mas aya di dinten naon? Di bumi we mejeng gitu. Hah? Mejeng atau nabi nonton Andin gitu naon? Masa nonton sinetron tara Andini? Alhamdulillah. Ngus moal aya syarat abdi mah hiji syarat imah jeung ti mama duaan. Abdi mah oyong ngupingkeun suara emas-emak dengan mengucapkan ayat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Siap tuh mak? Ke heula qul hu Allah. Sok hiji 2 mah heula, hiji 2 3. Bismillah heula tuh mak. Caketan mak. Sanes qul hu Allah. Qul huwallah. Kupingan lah abinya, kupingan lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cok. Ma lepas siji ge bios siji 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Jadi buktos mate tacan tiasa baca Al-Qur'an. Leres teu. Berarti can pernah tamat baca Quran. Acan, dugi kawayak gigi teu acan tam. Ari puasa osok. Ari salat osok. Ai tadi salat lah teu isya teu. Ieu mah teu, ieu mah teu acan ye. Oh teu damang kela teu damang sieun euy. Sieun teu damang. Sieun teu damang mah. Sieun teu damang naon mah? Oh rarieut. Ari rarieut mah masih kene kudu salat mah nya. Jadi ayeuna eueuh ngaos kedah salat di canak mah. Hiji dong hayang 2. Hiji sewang. Alhamdulillah. Atur. Amin. Atos. Alhamdulillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji akfataji wa kalami ya uhailal ju'i wal Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji arfa bayaji ratal
بحروفهم آمنوا وبآيات القرآن عونوا فالتئير فينا أخا الوهاني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عرفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم wasallim wa barik. Awas orang ngawas sekedapnya tapi ke mualami margi tadi aya pesan di nugadu hajat ulah lami-lami teuing. Kaduana apunten panginten Nabi bilih kirang semangat maca sholawatna benten jeung biasa-biasa. Begitu enjing-enjing kene teh acan liren enjing banten lah kadarun aja terus siangna ka wengina ka Sumedang. Sing sarehat sadayananya sing sarehat sadayana. Dina Al-Quran kita mendengar sejarah Nabi Adam alaihissalam. Banyak sekali kalimat Adam itu dipanggil ku Allah dina Al-Quran. Dan dina Al-Quran tersebut Nabi Adam digambarkan bahwasannya beliau adalah satu sosok Nabi anu pangganteng-gantengna. Sebab daya manusia waktu harita. Ngagaduhan istri nu panggelis-gelisna saha namina isina teh? Siti Hawa. Surah Allah dina Al-Quran banyak sekali nabi-nabi anu dipanggil ku Allah langsung dengan kata ya munada. Ya huruf nida dipanggil ku Allah. Contoh, wa qulna ya adamuskun anta wa jauzukal jannah. Kaduana, ya Ibrahim, ya Musa la takhaf wa la tahzan, ya Dawud, ya Nuh. Tapi orang belum pernah mendengar membaca Al-Quran ayat kalimat ya Muhammad. Saking muliana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena naon begitu wanginya Rasulullah, begitu sangat berwibawana Rasulullah dan sebagai cikal bakal perkara ayat jeung urang sadayana lamun mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurna teu dicitakeun ku Allah maka yakin mal aya ieu dunya beserta isina. Surah Allah dina Al-Quran wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, cicing anjeun beserta istri anjeun di surga. Usia Nabi Adam 1000 tahun. Sabaraha sana Bu? 1000 tahun bandinganana adalah
satu hari di surga. Jadi satu hari di surga bandingannya 1000 tahun. Jadi lamun orang usiana 80 tahun geus maot can 2 jam acan, can setengah poe acan, mungkin karek sajam setengah atau mungkin karek sajam karena usia 80 tahun nandingan karena 1000 tahun masih keneh jauh. Nabi Adam usianya sehari semalam lamun diukur 1000 tahun. Nabi Adam nikah ka Siti Hawa. Kusaha ditikahkeunana pertanyaanana. Da waktu ari mah teu aya naib, teu aya lebe, teu aya P3N, bahkan anu sanesna yang ada hanya mereka hanya dia berdua mungkin diserangan ku malaikat jeung setan anu ngagoda kanu janten istrina. Naon sababna? Kangjeng Nabi Adam sieun dikantunkeun ku nu janten istrina sebab ngan hiji-hijina Siti Hawa. Kusaha Nabi Adam ditikahkeun anaknya ku Allah. Saha atuh saksina eta bake nyaritakeun nya para malaikat. Nya naon atuh ari maharna? Pan ari syarat nikah teh rukun nikah teh kahiji aya panganten pamag, kadua aya panganten is, katilu aya wal, kaopat aya ijab qob, kaopat aya ijab qabul, kalima aya saksi. Di mana 5 perkara eta aya maka sah eta pernikahanana. Timbul pertanyaan di urang, nah menang kawin dipisahkeun panganten pameget jeung panganten istri sakeudahna. Jadi aya anu nikah teh istrina dikapayunkeun, pamegetna dikapayun, direndeng, dugikeun ka ijab qob, dugikeun ka isalma sah ngalaksanakeunana. Yang kedua, nah aya atanapi aya istrina disumputkeun heula, disimpen heula, pamegetna dicana kapayun, dising arepan kuno janten wali. Saha walina? Walina teh adalah ramakna teges anu janten calon panganten istri. Jadi wali teu meunang ku laceg, teu meunang ku adi, teu meunang ku uwa, salami eta orang tuana, sepuhna masih kene aya. Punten sok sanajan bahasana kieu lamun mah abdi ibu teh gaduh murang kali teh pameget, ibu teh gaduh murang kali teh istri pirak tah jeung si bapak teh ketika murang kali ibu usia 3 tahun pirak jeung si bapak budak ibu budak awewe atanapi istri teh di mana engke jaga nikah selama si bapak na masih kene aya anu asli teu meunang diwakilkeun kuno janten suami ibu anu ayeuna nikah ku ibu. Kartos teu Bu? Kartos teu Pak? Jadi nikah itu adalah sesuatu yang sakral. Apa yang disebutkan sakral? Istilah nikah itu ada penuh dengan keberkahan, nikah itu penuh dengan satu bentuk karomah, penuh dengan kebahagiaan, bahkan penuh dengan keberkahan di Gusti Allah. Kenapa seperti itu? Sebab Allah miwarang ka urang sena keur jalma berakal kudu nikah. Cik bapak naros kai ka pemudi-pemudi sadana hoyong teu nikah. Lain ka manes. Ieu keur pemudi-pemudi hoyong teu nikah. Hoyong geus boga encan calona. Pan urang mah selektif ningan di mana urang boga pamajikan teh, di mana boga salaki teh, hiji pamajikan teh hayang anu geul, kadua anu lenjang kade kumaha wae. Hiji anu geul, kadua anu katilu anu betak, kaopat anu selama socana teh anu bul, henteu sip, irungna man, digikeun ka pokona mah ngeunaheun deh katinggalina deh. Adalah saja. Lamun mah ece hayang boga salaki pan atanapi teh hayang boga salaki teh hiji irungna anu man, panona anu bul, bibirna anu ip, gadona anu sapot, awakna henteu gede teu, jangkunglan robadu, boga mob, imah ged, ngeunah merenya cek. Terus teh keur mah kasep, boga mob, boga im, pagawayanana alus, bahkan alal, saha nu embung. Aya di dieu embung. Sorban mahal ka dicek. Aya nu embung.
Cek pikirku ibu, mending kene soleh, mending kene beunghar. Sama dulu. Kayak deh ya, mending soleh, mending beunghar. Nu soleh mah teu boga gawe. Kayak heula cicing heula. Teu boga gawe, gawena ngasokur ka sawah. Ungapay ngasokur ka masjid, imah can boga, nu teu soleh. Gawe boga penghasilan gede, imah geus nyampak, mobil geus aya, nu soleh apa teu soleh? Nu soleh apa teu soleh? Geus robah ya mah pikiran teh. Sakali deui ibu hoyong nu soleh, hoyong nu soleh, hoyong nu teu soleh. Nu soleh keur mabeunghar. Wow. Kasep pagaweana naged, gaji naged, mobilna ai. Anu teu soleh keur mah teu soleh, teu boga gaw, teu boga teu boga pagawe, erek nu mana? Cung nu aya nu soleh. Jadi apa maknanya? Pemikiran logika orang, nikah itu butuh materi. Nah, maksudnya butuh naon? Butuh duit, butuh pekerjaan, butuh dedikasi, butuh untuk menyambung hidup. Naon sababna? Ngaran-ngaran nikah itu adalah perpaduan dua jenis yang berbeda. Tingali cucuk abi, tingali. You know dia? Non dia? Cicing geus sekecil mengilaskan kolot teh teh ya. Tinggal dua jenis yang berbeda. Ia panangan sadana teh teu mirip teu lempeng kieu bukan deh. Lamun lempeng kieu hirup teh bakal lempeng we terus. Tapi ternyata naik turun. Ti mimiti leutik jadi ngagede. Geus ngagedean jadi mapan, tina mapan jadi turun deui. Geus turun jadi kolot geus kolot jadi maut. Inilah gambaran pandangan orang ketika naon aya teu nu kabeh jempol hungkul cik kieukeun kabeh sadayana kieukeun sadayana pandanganna kade tah mimin masih teh jempol hungkul zamanna masih geus pandanganna tinggal jempolna aya di dieu teras ieu curugna ieu jajangkungna ieu naon ieu jari manis ieu naon ieu. Hidup pun seperti ini, tidak ada anu rata, anu nyungcung, tapi semuanya berangkat dari bawah menuju ke atas, menuju ke paling atas. Setelah ke paling atas, urang termakan usia rada kahandap, urang termakan usia geus kolot, di mana-mana geus kolot masuk hese gerak, di mana geus tereh gerak, itulah kenyataan jelema tereh kana mah nu soleh anu teu soleh. Nu soleh apa nu teu soleh? Mudah-mudahan orang dia sing menang anu saroeh soleh. anu soleh alhamdulillah. Kembali ke anu tadi, karena nikah adalah perbuatan tetapi perbuatan ibadah. Ngajikan dua jenis yang berbeda, laki-laki jeung perempuan. Teu meunang kawin lalaki jeung lalaki, teu meunang eta teh. Aya nu sok lalaki, aya teu aya. Ban baheula mah geus keur santri di kobong, ban pas santri teh patumpuk-tumpuk lalaki teh patongeng tong. Ari abi sok ningali ibu dina CCTV keun bae teu nyakeun oge. Di pas santri teh aya CCTV kadua di kobong pamegat, nu ka jimat di luhur ka anak kobong istri. Ditingali ku abdi, dilecak ulang ti awal teh, sareng teh geus rupa-rupa budak teh. Aya anu silih tengeul heula, aya anu silih tengkek heula. Di mana di kunon, di mana pecet langsung harudang yang saja bana. Ditinggali aya nu silih kekepan aya eta teh. Hakeun bae da budak keneh. Coba lamun urang jeung urang silih kekepan ada ek mung teuing. Naon sababna? Allah tidak marentah ke urang sena nikah dengan jenis yang sama. Naon sababna? Sebab eta mah hukumna ge bukan nikah tapi ngaliwat. Naon cenah ceuk? Naon ngaliwat teh? Ngaliwat teh eta. Eta we geus heula. Bingung urang nyebutkeunana.
Naon maknana adalah perang gobang. Itu lamun terangkeun mah kece. Jadi lamun mah nikah laki jeung laki disebutkan perang daek tungtreng wal peuting. Mung no sababna teu dimenangkeun ku hukum agama. Yang kedua, aya nikah perempuan jeung perempuan garis miring naon bahasana teh? Tah eta apa maneh doni kaya lesbi? Nah. Apa lesbian itu adalah menikah perempuan dengan perempuan garis miring sorodot atau lebih ngadugaplok saya ngadugapleh. Tidak mungkin karena apa? Punten, laki-laki boga daging anu leuwih catet ayeuna. Laki-laki boga daging anu leuwih, istri boga daging anu kurang. Bener henteu? Bener henteu? Lalaki mah leuwih. Lamun awewe ngan cenah aya anu kurang jeung nu leuwih di dinyana aya weuh. Aya dua kelamin yang ada di sana dua, tinggal pilih erek jadi laki erek jadi awewe. Ulah hiji waktu burang jadi engkos puting jadi nur maneh mah. Saha nami teh engkos burang mah. Kalau malam nur pilihlah salah satu. Kenapa? Sebab Allah menciptakan manusia itu adalah satu jenis menikah dengan lawan jenis, yakni adalah laki-laki jeung perempuan. Contohnya siapa? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Diam kau Adam di surga bersama istrimu dan wayahna wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi syaratna ku Allah jangan mendekati buah khaldi. Naon cenah Bu? Kaidai naon cenah? Naon cenah? Buah khaldi. Kalau kata khuldi asalnya dari kata kholid atau napi kholada. Kalau kholada lamun macek bahasana bahasa tasrif kholada yakhludu, kholada yakhlidu. Alih artinya kholada artinya langgeng. Maka didinya si setan ngagoda kasaa pertama ngagodana ka Nabi tapi Nabi Adam ada kuat. Dagesnya eta teh ngago tapi datang ke Siti Hawa digoda jeung Siti Hawa teh maneh mah bodoh Hawa. Nomor sampai ari buah kholid adalah buah kelanggengan. Lamun hidup maneh zaman nuang kana buah kholid maka maneh bakal cicing di surga langgeng. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Akhirnya bagaimana ibu? Kagoda. Kusaha? Ku buah kholid. Makanya hijika sebutkan lamun mah Nabi Adam palebah dia dongkap eureuna tah tinggal ka dia. Lamun Siti Hawa palebah dada. Siti Hawa palebah dada, Nabi Adam palebah leher atau napi ieu naon ditengahna teh? Beheung gitu. Palebah beheung Siti Hawa mah palebah dada. Makana bedana lamun lalaki aya jakunan tah ieu ya. Lamun istri mah Allah jakunan tapi ngagedean hareupna. Ayah saudara, saudara adalah gunung saudara sebelah kanan, saudari adalah gunung saudara sebelah kiri. Makanya disebutkan nunen, duaan. Artinya duaan itu adalah yes. Sumantri. Jeung eta teh adalah karasap kabeh ge rasap. Komo budak mapan resepis di mana urang boga budak geus panjang sabulan 2 bulan budak ceurik di tengah atanapi di hareupeun imah cik kira-kira urang lamun mak kitu erek diantep ngerasa-rasa tapi dibukakeun heula buraha Leres dia lamun orang naik angkot disuruh budak ceurik ek dibobolan ku rokok jeung pesta muduh duit tah sakalian kitu moal ek dibobolan misalkeun ku naon ku roti moal ceuk budak teh hayang nen maka dibukakeun eta jampe sakti gunung saudara gunung saudari bisa ngajempekeun budak nu keur ceurik komo lamun mah salakina bakal jempe. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah Cik Mimin jempe nama rumah saja Cik Mimin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh, sina bener bisa sana Bapak itu teh ada no sama isal masuk ceng anak nyusu salaki dibonceng. Apa maknanya nikah na waktu arita dugikan kajelusurkan ke alam dunia, maka terjadilah bentuk pernikahan. Kenapa ada nikah? Sebab nikah teh pemisah antara akal goriji jeung akal tabii, antara akal sehat jeung jalma anu teu boga akal sehat. Naon sababna? Jalma anu boga akal sehat pasti ngalaksanakeun pernikahan. Dan kata Rasulullah SAW mengatakan, "Hei pemuda-pemuda, hei pemuda-pemudi, lamun mah anjeun geus siap nikah, maka nikahlah." Nikah mah tong sieun sangsara selama aya kasabti Gusti Allah mah. Aya nu kawin sangsara teu? Aya nu nikah sangsara. Aya nu nikahna kaduhung. Aya nu nikahna embong. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Neng Ipan, Neng Delani, Cep Ipan, di mana nikah tong aya kasieun tapi hiji nikah mah kudu lillah karena Allah. Naon sababna? Man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Sing saja menikah karena Allah jeung ditikah jeung nikah kena karena Allah. Nikah karena Allah berarti Aipan senerang Neng Delani, nikahkeun karena Allah berarti sepuhna Neng Delani, maka yakin eta jalmi duaan teh bakal menang karena tanggung jawab dijaga ku Allah Subhanahu. Maka doana ge beda jeung doa seperti biasa. Kumaha kalimatna? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Muga Gusti ngaberkahkeun ka anjeun, muga Gusti ngaberkahkeun ka anjeun, wa baraka alaikuma, ngaberkahkeun ka anjeun duaan, wa jama'a bainakuma fi khairin. Allah ngumpulkeun hidup duaan bari aya dina kasayan tur kamaslahatan di Allah Subhanahu wa taala. Maka abi titip ka Ipan sinerang Neng Delani sing nikah karena Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah sanes watos penake sareng abdi. Namun ngapunten karena tadi teh mengatakan tong lami-lami teuing sing pangaosan margi kondisina saperti kieu. Sing sarehat we sadayana nya. Sing sarehat sadayana. Insyaallah engke di abi kaping 3 September. Bisa badan saja. Kaping 3 September biasa di kaping 5 pamit telepon. Kaping 5 pokoknya mingon kahiji dina waktu siang tabu 1 dugikeun ka ba'da asar insyaallah dilaksanakeun deui tahlilan akbar haibatus sholawat senerang istighosah. Insyaallah anu ngalebetan pangosan sementawis ayeuna panginten ku ceng jam-jam teu acan jelaskeun deui panginten duka ku Habib Abu Bakar Nopal. Mudah-mudahan sing aya dina kasalamatan kesehatan di Allah Subhanahu wa taala. Sok urang ngadua sayana bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sarangan Allahumma alif Delani wa Ivan kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah wa kama alafta baina Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa Aisyah Ridha wa Khadijatul Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حبيب القلب يا خير البرايا لجئت بالحق رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجئت بالحق رسول الهداية السلام عليكم يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله